ngebreng deui kudu kumahanya. Naon aja adat-adatan kitu. Iya man, aing keur main ML. HP-na ngebreng wae kudu kumahanya. Ngebleng kumaha HP salus-alus aya maneh. Si dikangge ngebleng deui gerak kumaneh. Wah, ieu mah HP-na panas jang. Lamun mung panas kudu kumaha man? Tah, lamun mung panas mana ini tolong. Terus beli obat Panadol, obat ampuh menurunkan panas. Pik mah kunaon huay-huay? Tunuh. Sarekeun atuh tunuh mah. Heueuy, urang teh geus gadang penting tunuh bae. Sarekeun atuh ngadon curhat mah. Heueuy, sidikeun teu bisa sare. Emang di kita salah hese, komo di kita beunghal goblok. Naon saya jeung kokol terus ka aing goblok. Man kenaon man? Ke cicing wek, tos di mana heng? Eta geus mah jaket kulit di mall ngan teu jadi. Nah, bisa terjadi gitu heng. Ieur teu bisa ngabedakeunana aya dua pilihan. Emang dua pilihan kumaha gitu? Kan jaketna nu asli jeung aya oge nu imitasi. Maksudna asli jeung palsu? Urang teh teu bisa ngabedakeunana mana nu asli mana nu palsu. Gampang atuh ari kitu mah kalau jaketna we asomkeun kana reungit, berarti mun dicocok eta nu aslina. Goblok. Itu si Ucup karena Teuing atuh hayu langsung sampeurkeun. Ucup mana eta keur naon ngomong-ngomong we paralon? Iya, aing keur menarik koncaina. Nah, teu ngocor-ngocor kieu, Bu. Rojokna tuh kulingis tong kuleungeun nya teu ngocor-ngocor man. Geus sidikan ge, tapi anggar caina teu ngalir. Aduh, ripuh maneh mah pik eta ngomong-ngomong ke paralon supaya ngesang gitu minyakan. Aduh. Eta banget kuat minyakan kitu. Marana oge perjuangan tuh koplok ah. Kade eta banget minyakan bisa diserang ku ibu-ibu sia. Nah, make jeung diserang ku ibu-ibu. Naon maksudna? Kan minyak goreng teh keur mahal. Kayak banget mah bisa dijadikan minyak goreng ku ibu-ibu. Man dari mana keur cicing naon di dieu tah ieu? Biasa keur ngadaweung. Urang rek nanyakeun ka maneh tah ieu. Dek nanya naon maneh tah ye? Ari maneh boga cita-cita teh tah ieu. Ngadenge mah babaturan maneh aya nu hayang jadi polisi, aya oge nu hayang jadi tentara, terus aya oge nu jadi presiden tah ieu. Nya tuh orang isarwa jelema boga cita-cita. Emang nari maneh boga cita-cita yang jadi naon tah ieu? Tah, orang mah cita-cita yang jadi dokter, meh bisa nulungan anu garing. Alus oge berarti cita-cita maneh tah ieu. Berarti lamun orang gering bisa diubaran secara gratis tah ieu. Nyante atuh. Emang na urang sarua kudu mayar gitu. Nyante atuh kan Bang Nage kamu lu mau tak kikion. Gitu. Bisa mau. Ari maneh sok diajar boloko, nu kitu teh suara bangkong tah ieu. Bangkong lain suara kodok. Ari kodok teh anu kitu kanu erek lain tah ieu. Eta mah ngodok, lain kodok. Kodok naon tah ieu? Eta. Cepet ambu. Dok, asal naon nyonyong anjing kan ku agama diharamkeun. Cia ngomong teh ka mana karep, cek sa anjing ngaram. Agama sia sok ngaji tara. Cia mun teu ngaji mah goblok.
Geus nyaho hukum anjing najis lain haram. Terus cek mana anu haram naon? Bibir jelema anu sok ngomongkeun hirup batur. Setan nak saya nutur goblok lain pangku. Goblok sama boga bapak anjing. Lah, nih dia poho anjing aing tinggalan euy. Ayo balik. Dasar jelema stres goblok. Halo? Halo, isan tukang cuanki. Mohon ya abi tukang cuangki. Oh, biasa pesen tuh. Oh, mohon pada pesen sabaraha mangkok. Ah, samangkok we. Pada dijajab ka mana? Jajabkeun we ka Sadu. Alah, geuning tebe abi apa sih di Gemreng? Ah, masih di daerah Soreang kene atuh. Komo abi make badai ngali ke Palestina leuwih jauh. Dok. Geus di mana maneh? Geus di warung euy meuli lampu. Nah, emang asa minang meuli lampu. Euy, sirikan ge pegat wae pararoe. Jadi urang meuli ka warung. Siapa mah poek di cangan, ta banget siap poek kudu di cangan, goblok. Angai nah sia. Cuk, ayo umur maneh sabaraha tahun? Geus 20 tahun mah aya we lah. Oh, paingan maneh geus aya kumisan kitu. Emangna kumis urang kumahanya? Halusnya, kerennya. Ora alus ka mau goblok. Goblok, sia ngaina ka aing. Jal, nah hanya setiap jelema sok beda-beda kahayang. Nah heueuh man, ngaranna ge jelema, mana jeung urang ge belum tentu sarua. Tapi bener oge nya, beda jelema, beda sirah, jeung beda kahayang. Tah geuning maneh apa? Contona ibarat urang boga kasaan 1000 hampura, can tantu ngahampura. 1000 janji can tentu ditepati. Tapi urang mah percaya. Nyanya atuh kudu percaya. Kelak-kelak. Ayo maneh percaya naonna? Lamun orang boga 1000 rupiah, pasti orang boga tahu bulat 2 sikieun. Cinga tuh menta.